Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 27 Garut anu kusim kuring dipihormat. Bapak Ustadz Asep Saipur Rahman anu kusim kuring dipihormat. Bapak Ibu Guru kali reng-rengan tata usaha anu kusim kuring dipihormat. Teka kantun ngarencangan sedaya anu kusim kuring dipikarereus. Langkung ti payun sumangga urang manjatkeun puji siaran syukur ka Gusti Nu Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Anu parantos ngaleletkeun nikmat sareng kasehatan dugi ka urang sadaya tiasa kempel ngariung di ieu tempat kanggo pangemut dinten Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat sinareng salam mugi tetep ngocor ka junjungan urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapulawardina sahabatna dugi ka urang salaku umatna dugi ka dinten kiamat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sim kuring ngadeg di payun ieu payunan hadirin sadaya wireh kapancenan salaku panata acara sejak ngadugikeun sababaraha acara anu baris kasanggakeun di antawisna. Hiji bubuka, 2 maos ayat suci Al-Quran dilajengkeun sholawat, 3 laporan ti panitia ketua pelaksana, 4 pamadeg ti Bapak Kepala SMA Negeri 27 Garut, 5 tausiah, 6 doa atau penutup. Hadirin sadaya anu kusim kuring dipihormat. Supados teu nyangkolong kana waktu sumangga ieu acara urang buka kumaos basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua maos ayat suci Al-Quran dilajengkeun kana aosan sholawat Nabi kakersana Ustadz Asep mangga dihaturanan. Hatur nuhun kakersana Ustadz Asep anu parantos ngaoskeun ayat suci Al-Quran sareng mimpin aosan sholawat Nabi mahmandar janten panambih-nambih keimanan sareng katakwaan. Amin. Lincak kana acara katilu, laporan Ketua Panitia Pelaksana Peringatan Isra Mi'raj kakersana Risa Aprilia mangga dihaturanan ka payun. Hatur nuhun kakersana Risa Aprilia anu parantos ngadugikeun laporanna. Mudah-mudahan ageng manfaatna. Ninja kana acara keopat nu mapag ti Bapak Kepala SMA Negeri 27 Garut ka pangarsa Bapak waktos disanggakeun waktos disayogikeun. Hatur nuhun ka Bapak Kepala Sekolah anu parantos ngadugikeun pamapag mugi ageng manfaatna. Lincak kana acara kalima nyaita tausiah atau siraman rohani di almarhum Bapak Ustadz Asep Saipur Rahman sumangga waktos sinareng tempat disayogikeun. Hatur nuhun kakersana Bapak Ustadz Saipur Rahman anu parantos ngadugikeun tausiahna. Mugi ageng pisan manfaatna kanggo urang sadayana. Ninja kana acara terakhir nyaeta doa atau penutup. Acara doa ieu baris dipimpin ku Bapak Ustadz Asep sumangga Bapak Ustadz dihaturanan kanggo mimpin doa. Hatur nuhun kakersana Bapak Ustadz Asep anu parantos mimpin doa. Mugia doa urang sadaya tiasa kakabul ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sumangga ieu acara urang mungkas ku aosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ti simkuring rupina sakieu anu dipikahatur simkuring haturkeun nuhun ku reng-rengan panitia anu parantos ngabantos tina sagala rupi hal pikeun ngalancarkeun acara ieu. Hapunten bilih aya basa anu kirang merenah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.